kaula Kang Agan. Aduh aya anak Agan. Kunaon dulungan ageng parantos ke masing pati temengkaning perlaya aya anak. Dedeh teuing dunungan ageng nepi ka kieu. Getih lalamaran pinalamayna Agan. Aya kajantena naon di tengah leuweung ya leuweung aber aya anak. Kakang Semar lanceuk kaula pangjageurkeun Kakang Semar. Deuleuh dunungan jigana aya kajadian di tengah leuweung deuleuh ujug. Nanging cing percanten Agan. Ieu juragan Bima mati lain dina pastina, perlaya lain dina mangsana. Puput umur sanes dina waktosna. Urang namprakeun dua leungeun kenca lan katuhu. Urang merdih kana asihna Gusti munajat kana kersana nu kawasa. Malah manar lelemutanana ieu tuang raka manjing guhagarbana. Timbalan ngacung Kemara badanna yang meremkeun dua socana parijeng kunyam-kunyem. Ngaji adib Raden Bima anu parantos teu walakaya ngemasing pati temekaning pelaya malah mandar manjing ijabahna numur beng alam. Dinandak kumamrat madugia malaras. Sinandak kumamrat madugia malaras. Ngawataka jikang linewi. Selintang damar keanginan. Lir malam tumeraping api sacudih metusak kecaping nyata. Ijabahna pangeran bakat tumerap kasahawae. Anu memang manteng mayang kahyang mahalanggeng. Istiqomah dina manahna ati Raden Bima ngadak-ngadak waras sabihara-sabihari. Lilir merwangun kayangin pensari ngalinuran. Lilir merwangun kayangin pensari ngalinuran. Kayangin pensari ngalinuran. Pensare ngalinuran. Bar nuhun aing yakin dicagerkeun ku siabar. Agan ieu mah rahmat pitulung pangeran we. Kunaon Agan? Jeung saha sadieu? Sareng tuang rayi eta dipengker. Net, adi aing. Kunaon Kakang Bima? Mending mulih we Kakang Bima. Net. Loba kajadian anu aneh net. Kajadian naon Kakang Bima? Ieu leuweung lain leuweung samanea leuweung gonggong simagonggong net. Umawi kaula ka dieu teh nyusul salira piwarang mulih deui cekang jeung ibu. Teu sudi aing kudu balik deui. Coba ieu jelema. Nepi ka keukeuh teh kana jangjina deuleuh ucu. Pangkuh dina jangjina taralung calinci luncat pulang udara tina tali gada. Ai kitu teh mah heueuh jelema mah deuleuh. Kudu boga prinsip jelema mah. Margi ieu teh dedemit tungkuh Kakang Bima. Nyaho aing net. Malahan aing
pangi jeung hiji jelema anu leuwih aneh net. Jelema aneh kumaha aya jelema bobogohan jeung batu. Jelema bobogohan jeung batu bener. Batu disangka pamajikanana net. Ku aing diseuseureikeun. Lajeng ku aing disampeurkeun. Nah atuh net. Aing ditewak leungeun sabula dibalangkeun aing. Jigana aing lagrak di dieu net. Aing penasaran ka teu jelema. Sabab aing sadenga ku eleh net. Ini teh aing ka itu. Heula sakedap ka kami ba. Naon? Ieu teh urang teh keur diriung ku para dedemit. Diriung ku dedemit mana sia? Ieu teh nuju diriung ku para dedemit. Agan ieu teh diriung ku dedemit. Teu katingali ku aing. Kakang Semar buka mata batinna tah. Bilih agan palai uninga nuju di priung ku dedemit mangga. Mangga tinggal ku agan tuh parantos kantosan. Edan depe kalobak ieu dedemit bar. Tata terek ngahakan kaula Kakang Bima. Sia rek dihakan ku eta jurig. Timbalan babad ku aing awas. Munggeuing pitulung Pangeran Kakang Semar leres agan mangga urang lawan nanging kade dedemit di dieu lain dedemit samanea. Timbalan Kakang Semar. Atuh ye Arjuna sareng Bima asa boga tanaga kayaanana. Ngababat para denawa anu kiwari. Parantos nyasrek. Anu bakal ngahakan ya Arjuna lan Bima itu jaring carita. Ayo tepung wakul payawanga tewak-tewak. Jang, alhamdulillah aya tenaga bantuan dulu euy. Juragan Bima datang ka dieu. Alhamdulillah gan. Ot buru-buru sia. Hade siapa sediakan. Paling ya akan ngeuna. Abdi mah pait. Kurang ajar sia. Daek mana dihakan jadi esi pejit aing. Maju sia kurang ajar. Di podaran paing maju. Yap. Yap. Wais. Yap. Anjir. Tuh si jelema luar biasa. Yap. Allahu Akbar. Subhanallah. Anjir. Bangsat. Yap. Allah. Iya. What's up? What? Kurang ajar si Arjuna. Mana di bumbu kacang gua ini. Hah? Maju siap. Kurang ajar rasakan.
modar sia. Alana jelema teh dara rengdek. Lain jelema dara rengdek puguh beungeut raja. Ngaran maneh nyaha? Ngaran kaula Arjuna. Oh, Anyukna. Anyukna maneh ayeuna makan nimona nan urang. Di modalan naon? Lain nimona lan bobo. Nimona nan. Maksud derek mere modal ka kaula. Nyaunya nang kana modal bobo. Nimona nan. Rek bisnis jeung kaula. Kana mih nih. Nyau hana mih nih. Lain nih. Paling hese ngomong yang hiat maknya. Ni mau nanti kita hiat. Oh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Manen bae dulu ni umur. Pedagang bubur. Anjing dagang mukmul. Hese nya ngomong yang hiat mah. Ya aing lek nuli ni hanak majak umane. Naon? Aing lek nuli ni hanak majak umane. Baik. Nulis pula. Ayeuna mane jangan deh Arjuna bener anak gede ini gede oh Arjuna maka di podaran urang ugo baca belah mana dia anjing dah ayeuna mane Arjuna bakal di podolan guai lain ni mo nola ni mo nalan atuh baca aku maneh ayeuna maneh aduna maka ni anjing ngalah nulis ngobrol typo euy kaula teh panasaran ka anjeun ada naon ari maneh pagawean maneh naon Sapopoe jadi naon ta? urang boga usaha boga urang usaha uat-uut Naon tukang ukat ukut bener ngukut naon nya nyat naon goblok mah nya ngukut mitoha ari sasatuanana naon wae sapi dikukut ku urang domba dikukut ku urang gajah mah nya ngukut gajah goblok imah aing ngontrak mah nya ngukut gajah jeung leutik meureun aing gajah di jero aing di luar manuk kukut teh manuk. Manuk dikukut ku urang. Hayam dikukut ku urang. Japati kukut. Entong dikukut ku urang. Bebek anjing. Naon? Bi omongeun anjing. Ngomong naon? Bi omongeun naon? Eta nyebut naon? Pirana nyebut bebek. Ieu mah normal nyebut eta aing mah bi omongeun. Kukut bebek. Nah, hapira nyebut bebek ya sok ejah kumaneh. Me geus terus-terus bahaya sia urang anya sok iya tak melenguk ni modal tinggi itu ngomong udah minat tinggi iya sapot alah ngerti modal siap why sapot alah pondong ni dongeng aing mah tara biasa ditongengkeun ditongengkeun teh sok disada sadana modar sia urajar hiap boga gadar jak polo di gadah wae kabeh sia. Melayu.
mana si Bimana euy? Paling payun ulah. Ya hareup, paling poin haling. Maju sia. Anjir. Si Bima sugan teh lain petani maneh. Petani naon? Geuning eta mah walu. Lain walu hiti gada. Gada. Oh, mus. Di podaran ku aing siap bangsa dia. Iya. What? Iya. Iya. Goblok setelah geus dilamunkeun nama jangar deh. Beda-beda ting ti diwara ku baba sia. Beda-beda ting teh nyakola. Iya. Alah cek aing oge aja. Iya, bos. Iya, bos. Sakeun paling modar maneh mojiak. Iya, bos. Iya, bos. Hati-hati Raden. Gini si Sepot. Suan dari demit. Kubantu. Aing ada demit botai. Duh. Kang. Mah ya kerasana Kang. Kang. Ada demit akang. Genut. Tenelo. Disangka dedemit aing. Sarua bauna. Da mulai gadulungan ku aing dicentang leu. Da moal ditarajean cenah jangkung gede ge ku aing. Temenang. Ya. Dedemit teh aneh dipayan hiji, keluar deui dipayan hiji, keluar deui. Jadi lomba. Beki loba. Bawa senjata aing itu ya. Mau berkat. Aing mah mau ganas. Aya buta mah dagor ku aing ieu. Asa-asa ku aing mah bandring. Berarti ieu teh marorang layangan baheula mah. Aya buta mah ku aing kita hiya. Wata pejat babatokna ku aing. Pasti. Dagorkeun kana babatokna kita hiya. Tuman aing karena dia mengamuk aing. Pancar huluna ku aing. Tuman kerja masaha ge ku aing dibabad leu. Masa-asa ku aing mah. Sepot mesin rumput aing. Kuluk aja. Wah, sia. Kurang ajar ya manusia aneh banget dan juga cangcut. Setan gitu. Banget segitu lu aja. Jorang dia banget ya. Banget mesum aja gitu. Bina-bina teuing aing mah. Di podaran ku aing so iap. Kurang ajar ya. Hilang. Wah. Itu benang. Karasa. Iya. Alah tu benang deui. Karasa. Iya. Duh benang. Baya jig liur. Iya pola. Iya alah. Iya alah.
Kang. Heh, Mungsrat. musrat naon? Eta getihna mungsrat. Mana getih? Eta si buta bieu. Panta situ. Api-apina getih gitu. Menyawayang getihan. Pan mejiga Kang. Mejiga karunya setelah raju ditipu wae. Bahaya tuh narasepeun. Sebenarnya meresep menanggar nipu doraka situ. Imang. Wayang getihan. Pan mejiga dina film Kang. Mejiga naon sia? Tiga dina film-film. Emang aya film anu pinuh ku getih? Nah loba tuh. Film naon? Upin Ipin. Upin Ipin mah kartun. Upin Ipin mah kartun sih makanya getihan sih lupa. Gua ketihan. Yang di salon pas eta. Alah. Kokon deh rupanya euy. Alah, ayo tebenang. Rek modar ngahina kene ka hamba saya. Alah, ayo tebenang deui. Paduli goblok. Amakeun. Alah, iya. Au! Alah, mang. Naon? Adieu. Adieu. Rek naon? Adieu jakeudeung. Heuh naon? Ambung si deungeu moal. Sok Kang. Rek naon? Adieu jakeudeung. Bisa amanat Kang. Moal deungeu? Moal da urang geus leuleut. Rek naon? Adieu jakeudeung wing rek amanat. Wing rek maot. Oh rek maot? Iya, adieu jakeudeung. Naon? Rek maut matu. Iya. Wing rek maut. Anjung. Lamun maneh maut itu lamun di akhirat betah SMS ka kita WA. Akeun mun betah di ditu. Tong heureuy. Lain heuh. Wing rek maut lamun wing maut pang wing rek amanat. Amanat naon? Si Pang bejakeun. Ka pamajikan uing bejakeun AA maut. kuatir. Duduh teuing lu. Mana boga pamajikan? Boga. Saha pamajikan maneh? Pamajikan urang. Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting mana? Ayu Ting Ting artis. Eta teh pamajikan maneh? Pamajikan urang. Lamun uing maut bejakeun yuk gitu. Now you tanya ayu. Ai gitu bejakeun AA maut. Dede teuing. Teu kudu dipika dede. Darek maut ieu. Sok atuh. Uing ayeuna mautna nya. Kan sok ke sekedap deui kagok. Sok atuh. Ayeuna we mautna nya. Allahu Akbar. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Cacak buta dulu bare maut dibatkeun Allahu Akbar. Mudah-mudahan husnul khotimah urang beuheung teuing bisa nyebut kieu nya. Mudah-mudahan arwahnya ditampi di sisi galeng. Di sisi pangeran maksudnya. Ya. Alhamdulillah luar biasa maut husnul khotimah ibu tadi. Yang pamajikan anak gulis lu. Artis Kang. Ayu Ting Ting. Artis. Artis. Ayeuna marana punya. Kawin ku aing. Ulah. Hirup peneh nyawana karek nepi ka koang meureun. Balik deui. Balik deui meureunnan ka jalan ke Kapek. Mudah-mudahan teuing ku aing asa-asa sia. Aya mah jebet-jebet teh ku aing. Anjir. Well. Kamu orang siapa nama? Hei orang yang banget dan juga cangcut. Jurig. Kain cangcut. Dewet, ya. Cepot. Wow, cepot.
nama jelek sekali. Copet ban cok nyokot duit batur, copet goblok itu mah. Cepot atuh. Ayo mana ngomong teh kieu urang mana? Saya dari Belanda. Oh di Belanda, iya. Di Nederlande. Ngaran mana? Pandekok. Pandekok. Dekok ngeren. Mana bakal dipodaran ku urang? Menyejurik si Belanda ya podaran. Belanda wiwitan. Belanda buhun. Modar gua joyak. Ayo. Hiat. Wah. Wow. Belanda liar. Lungleng kana wawatok. Loba kica-kica. Jangar hulu. Disingkat janghul. Iya. 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 Acan kan. Iya. Lagi kak. Iya. Lagi. Iya. Deui. Iya. Ya belum. Wow. Hulu asup. Tinggal bulu. Ibu-ibu ngadenge hulu asup cing jererit. Rarasaeun. Ciluk bakekok. Ya cuman deui. Raden Arjuna bingung temange tungtung susah taya sudana. Margi denawa dipayahan hiji keluar hiji dipayahan dua keluar dua. Atuh beki loba. I Arjuna bingung kayanana. Akang Semar agan ka dieu sakedatang. Aya naon agan? Naonan nasi lainnya. Ayo budak mandutan kolot. Awas si jadi kak. Dia ngalaku itu dah sediat halangan. Aya naon agan? Kakang Semar ieu nu katingali ku Kakang Semar meureun Pardenawa beuki dipayahan hiji teh kaluar hiji. Dipayahan dua keluar dua beuki dibeuki loba kada kumaha. Kalau kakas tawa. Ketawa lain kastawa. Kastawa malagu gede. Udah ting capal oge. Damoal tiasa trengse agan. Kedah kumaha Kakang Semar kaula persanten ka jisim abdi. Naon teh upami agan persanten ka jisim abdi syariatna hakikatna pitulung pangeran. Naon teh pangnyabutkeun buuk jisim abdi salamar. Maksudna kumaha? Buuk jisim abdi pangnyabutkeun salamar. Sae Kakang Semar tapi kaula teu wasa nyabak mastaka salira. Teu sawios pan dipiwarang. Da dipiwarang agan mangga. Tapi pangapunten Kakang Semar kaula teu sopan. Teu sawios sok mangga cabut salamar. Sae mangga. Salamar wae Kakang Semar leres. Anu mana? Gumantung agan we sok meresep anu mana. Kalau mau jujur mah kabeh kita resep. Buksak yo marengker. Sok cabut. Kakang Semar anyir dawala tingali. Aheng na bapak si gareng di kieu yeuh. Kapan bapak maneh kene. Luar biasa bapak maneh asta jingat tingali jadi panah. Agan naon cepot. Ieu mah agan ieu mah lamun babala gonjangan
ia panah wantun sabaraha hargana ia panah kaula wani 2 miliar melina 2 miliar iya ulah naon teu penting bapak aing geus sare urang cabutan buukna hiji buuk 2 miliar kabayang Gusti bapak aing geus sangsara seumur-umur ampun buuk segitu berhargana Allahu Akbar beas nganyuk yang mapoe depe kaki bapak aing ampun cicing jang lain perlu na dulu mangga agan panahkeun ku agan sae katasna sedap ieu teh panah teh buta anu mana buta anu pingpinanana teh disumping kagan manahna anu hejo nya sae Kakang Semar permios ulah naon sieun nyebut naon ya buru dala buru cabutan dala buru lah sia we goblok dala ayo bah mengah kolot didengkek sih nah boga anak-anakan turunan ti saha da kaing nyeri kieu lu cu golep aing nyeri acak-acakan kieu ai teruskeun kolot tetan kacak-kacakan gitu wah aduh apaan gitu rapi rapih deui ya kurang ajar terdenawa di anak ku kaula itu manahna keur ngapedegah ku aing rasakeun siapa sa manahna denawa tapi panah na Arjuna kenging masihan ti Semar Badranaya ngadak-kadak kabeleduka yang jadi lebu atau para denawa sadana jadi lebu ku jalaran ieu manahna parantos hancur kayaanana jadi lebu Kakang Bima sadayana peta panah ti Kakang Semar net Kakang Bima hayu urang muli net lain muli sia tuturkeun aing bade ka mana sia hayang nyaho jelema anu ngalungkeun aing can rumah saeleh hayang cogol aing Kakang Bima tuturkeun aing cogol jeung sia Bima aya kapanasarannya tak kabanu banawasa